Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang siswa-siswi SMP Negeri 2 Darang dan kelas 7. Patepang deui sareng pangajaran Basa Sunda SMP Negeri 2 Darang dan. Materi dina lawungan ayeuna ngeunaan tata krama basa Sunda. Kanggo kelas 7 semester 1 anu baris diajarkeun ku Ibu Rina Supriyati. Tata krama basa Sunda. Dina molahkeun paguneman, basa nu dipake nyaeta ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Babagian basa anu ngawangku ragam basa loma jeung basa hormat disebutna tata krama basa. Baheula mah disebutna undak usuk basa. Nurutkeun harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa, hartina teh henteu sopan. Ari anu dimaksud tata krama basa Sunda di dieu nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi maksudna lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema, boh dumasar kana status sosialna, boh pangkatna, atawa turunanana. Sacara gurat badagna, kekecapan dina tata krama basa Sunda diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ragam basa hormat diwangun ku ragam basa keur kasorangan jeung ragam basa keur kabatur. Contoh, ragam basa loma: balik, dahar, imah, indit, sare. Kedua, ragam basa hormat keur kasorangan. Tadi balik jang sorangan wangsul. Dahar basa loma kanggo sorangan neda. Imah basa loma keur kasorangan rorompok. Indit basa loma keur kasorangan mios. Sare basa loma keur kasorangan mondok. Aya deui nu katilu ragam basa hormat keur kabatur. Balik wangsul keur kabatur mulih. Dahar neda jang sorangan jang kabatur tuang. Imah caloma jang sorangan rorompok jang kabatur bumi. Indit basa loma bahasa jang sorangan mios, bahasa jang kabatur angkat. Basa loma sare bahasa ragam basa hormat keur kasorangan mondok. Ragam basa hormat keur kabatur kulem. Loba anu patuker teh dina ngalarapkeun kecap ragam basa hormat keur sorangan jeung ragam basa hormat keur kabatur. Pangpangna anu kecapna beda, saperti kecap balik basa loma, wangsul basa hormat keur kasorangan, mulih basa hormat batur. Pengetan berendelan kecap ieu dihandap. Di dieu aya basa loma, basa hormat keur kasorangan, basa hormat keur kabatur. Basa loma anjang, nganjang, basa hormat keur sorangan, ngadeheus, basa hormat keur kabatur natamu. Nu kadua basa loma balik, basa hormat keur kasorangan wangsul, basa hormat keur kabatur mulih. Basa loma nu katilu bawa, mawa, basa hormat keur kabatur masihan maparin, basa hormat keur kabatur ngahaturan ngaleler. Nu kaopat basa loma bere, mere, basa hormat keur sorangan masihan maparin, ngahaturan ngaleler. Nu kalima basa loma beuli, meuli, basa hormat keur sorangan meser, basa hormat keur kabatur ngagaleuh. Basa loma beteung, basa hormat keur sorangan padaharan, basa hormat keur kabatur patuangan atanapi lambut. Basa loma anu katujuh cager, basa hormat keur sorangan pangesto jang kabatur damang. Basa loma cager jang sorangan pangesto jang kabatur damang. Dahar jang sorangan neda jang batur tuang.
Datang jangka sorangan dongkap jangka batur sumping. Embung jang sorangan alim jangka batur teu kersa. Basa loma era jang sorangan isin jang hormat jangka batur lingsem. Basa loma hayang basa hormat jangka batur hoyong. Basa hormat keur ka batur palai. Basa loma imah basa hormat keur sorangan rorompok. Basa hormat keur ka batur bumi. Ngalarapkeun kecapun jeung tuang. Dina tata krama basa Sunda aya kecapun jeung kecap tuang. Contoh, ayeuna pun adi tos kelas 4 SD. Nu kadua, pun bapa teu acan mulih di kantor. Pun adi maksudna adi kuring. Pun bapa artina bapa kuring. Contoh nu kadua, kamari abdi tepang sareng tuang rai. Dupi tuang rama aya di bumi. Ieu maksudna tuang rai hartina adi anjeun, tuang bapa hartina bapa anjeun. Pun anak sarua ejeung anak kuring, tuang putra sarua ejeung anak anjeun. Pun nini sarua jeung nini kuring, tuang eyang hartina nini anjeun. Pun lanceuk hartina lanceuk kuring, tuang raka hartina lanceuk anjeun. Contoh di nu kalimah. Nu kahiji, pun anak hartina anak kuring, tuang putra hartina anak anjeun. Upama dilarapkeun kana kalimah anu kahiji, pun anak tos kuliah di perguruan tinggi. Kadua, ari tuang putra tos kelas sabaraha sakolana. Contoh nu kadua, pun biang hartina indung kuring, tuang ibu hartina indung anjeun. Pami dilarapkeun dina kalimah, pun biang mah ngawulangna di SD. Ari tuang ibu mulih ti mana? Contoh nu katilu, pun lanceuk hartina lanceuk kuring, tuang raka hartina lanceuk anjeun. Upama dilarapkeun dina kalimah, pun lanceuk mah tos damel di Jakarta. Ari tuang raka di mana ayeuna? Jadi ngabedakeun contoh pun kecapun sareng kecap tuang. Lamun pun berarti jang sorangan, kecap tuang jang dur. Rupina pangajaran basa Sunda dina lawungan ayeuna mung sakitu. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.